Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah patepang disareng para wargi sadayana, mudah-mudahan dina kaayaan sehat walafiat. Urang lajengkeun kana pangaosan salajengna nyaeta pangaosan kitab Sulamut Taufik bagian ke-15 mun teu lepat halaman 30 genep anu aya kitabna mangga urang logatan sasarengan atus aya logatan urang samikeun logatanana. Lamun abdi salah mangga koreksi di komentar urang mutolaah atau murojaah sasarengan. Hitung-hitung flashback anu parantos ngaos kana kitab Sulamut Taufik. Urang Abdullah sepuras berkah kangge musannif sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam il hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan ila ruhi Abdul Qadir Ajilani wa ususan ila ruhi Nawawi al-Bantani ususun laruhi Bapak Ibad Badru Jaman bin Aki Jamil wa usulim wa furuhim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslan takdiruhu ra'aitu paslan. Ra'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal bipaslin takdiruhu qara'tu bipaslin qara'tu maca kuring bipaslin kana ieu pasal. Paslun takdiruhu huwa paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Goslul mayiti ari ngadusan mayit wa takfinuhu jeung ngubur mayit wa sholatu jeung nyolatkeun alaihi ka ieu mayit wa dafnuhu jeung wa takfinuhu jeung mungkus ieu si mayit wa sholatu jeung nyolatkeun alaihi ka ieu mayit wa dafnuhu jeung ngubur mayit fardu kifayatin eta teh fardu kifayah. Jadi ari ngadusan mayit, mungkus mayit, nyolatkeun, ngubur mayit eta fardu kifayah idza kana di mana-mana bukti ieu si mayitna musliman eta anu Islam. Ulida anu dilahirkeun ieu si mayit hayan barianan hirup. Jadi mayit anu dilahirkeun hirup tur eta mayit teh beragama Islam. Fardu kifayah hartina fardu kifayah teh fardu anu di lakonan ku sawarehna jalma gugur kawajiban anu sasesana. Tetapi lamun eueuh anu migawe kana eta fardu kifayah tina sawarehna jalma mangka dosa eta sakabeh jalma. Seperti itulah fardu kifayah. Wa wajaba jeung wajib lidimi ka kafir dimi naon takfinun mungkus wadapnun jeung ngubur wa jeung wajib lisikti mayitin ka mayit anu karuron naon atawa wajib naon goslun ngadusan bener jadi fa'il wa yajibu takdiruhu tak fa'ilna ya lafad goslun. Naon guslun ngadusan wakaf nun jeung mungkus wadap nun jeung ngubur walayu sholat jeung henteu aya sholat jeung henteu wajib sholat wa jeung teu wajib non ayu sholat wala yajibu jeung teu wajib non yusallayen sholat alaihima saha alaihima ieu kafir dimi jeung mayit karuron. Sholat jadi pak fi'il alaihima jadi fa'ilna.
Jadi lamun kafir zimmi jeung mayit karuron atawa bayi anu kaguguran mah teu kudu disolatan, cukup dikubur, cukup dibungkus gitu. Lamun kafir zimmi mah dibungkus tuluy dikubur, tapi lamun bayi mah mayit anu karuron diadusan heula, dimandian heula, dibungkus ya, dikubur. Kan kafir zimmi teh kafir musuh, lain kafir muslim gitu. Lain kafir naon? Kafir anu lain musuh. Waman jeung ari saning jalmana mata eta anu maut ieu si jalma pikitaril kupari dina merangan kupar, dina meranganana jalma kafir maut nate bisa babi kalawan sababna ieu perang. Kupinata dikubur eta si jalma bisyabihi dina bajuna eta si jalma. Pain lam takfi tuluy lamun mah teu nyukupan eta baju hu eta si jalma zida tah ditambahan naon alaiha eta baju. Wadupina jeung dikubur eta si mayit wala yugsalu jeung teu diadusan eta si mayit wala yusola jeung teu disolatan sa'alaihi ieu mayit anu maot perang. Jadi lamun aya jalma anu maot kusabab perang jeung jalma kafir tuluy maut nate teh si jalma teh kusabab perang, maka cukup cukup dibungkusna ku pakaianana, teu kudu make kain kapan deui. Tuluy lamun man teu cukup kain baju anu dipake ku manehna, misalkeun saroek atawa leungit bajuna teh teu make baju, maka ditambahan ku kain. Tuluy dikubur, teu kudu diadusan, teu kudu disolatan gitu. Anu maot syahid benernya lamun maot ngalawan jalma kafir mah. Wa qaulul gusni ari pangsetik-setik na ngadusan mayit izalatun najasati eta ngaleungitkeun najis. Wa ta'mimu jami'i basyarihi jeung ngaratakeun sakabeh kulitna eta si mayit, wa sya'rihi jeung buluna eta si mayit. Wa in kasupa jeung sok sanajan kandel ieu sya'run marrotan kalawan sakali, bil ma'i kalawan make cai al mutahhiri anu suci tur nyucikeun ieu maun atawa ieu cai. Jadi ari pangsetik-setik na ngadusan mayit mah cukup mimiti teh ngaleungitkeun heula najis anu aya di tubuh si mayit, tuluy ratakeun ku cai kumbah sakabeh kulitna eta si mayit jeung sakabeh bulu-bulu anu jadi di eta si mayit gitu. Wa qul kapni jeung ari pangsetik-setik na mungkus mayit syatiru jami'il badani eta nutupan sakabehna badan, wasalasul ipa jeung 3 pirang-pirang lapisan liman pikeun jalma taroka anu ninggalkeun ieu si jalma tirkatan kana harta zaidatan anu leuwih ieu tirkah ala dainihi anu leuwih tina hutangna itu si jalma. Walam yusi jeung teu wasiat ieu si jalma bitarkiha kalawan hartana ieu anu leuwih gitu. Bitarkiha kalawan ninggalkeunana ieu tirka. Jadi ari pangsetik-setik na mungkus mayit mah cukup ku kain anu nutupan kana sakabehna badan. Wasalasul ipa jeung lamun mah mampu ieu mah 3 lapis pikeun jalma anu mampu atawa anu ninggalkeun kana titinggal kana harta nu loba. Lamun mah masih keneh aya hartana, misalkeun geus beres mayar hutang, pan wajib mayar hutangna heula, hutang beresan heula. Lamun mah aya sesa tina hartana make 3 lapis kain gitu. Lamun mah beak mah pake mayar hutang heula utama gitu. Wa qulus sholati jeung ari pangsetik-setik na nyolatkeun alaihi ka ieu mayit aya nu ya eta yen tah niat itu si jalma
fi'lu sol atau fi'la sholati kana migawe sholat alaihi kaya si mayit wal fardhu jeung neja kaparduan wa yu'ayyinu jeung ta'yin hartina nangtukeun wa yaqulu jeung ngucap ieu si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar wa huwa bari ari si jalma teh qaimun eta anu nangtung yen qadaro lamun mah kawasa itu si jalma kana nangtung. Jadi pangsetik-setik tulislah summa yaqra'u tuluy maca ieu si jalma al-Fatihata kana al-Fatihah. Summa yaqulu tuluy maca ieu si jalma Allahu akbar kana Allahu akbar. Summa yaqulu tuluy maca ieu si jalma Allahumma sholli ala Muhammad kana lapad Allahumma sholli ala Muhammad. Summa yaqulu tuluy ngucap ieu si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ya Allah ighfir moga ngampura Gusti lahu ka ieu si mayit warham sareng moga ngasih Gusti hu ka ieu si mayit. Summa yaqulu tuluy ngucap ieu si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar assalamualaikum kana lapad assalamualaikum. Jadi kumaha ieu pangsetik-setik nanyolatkeun mayit mah cenah nu kahiji niat. Kumaha niatna usolli sunnatan hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Fardu lillahi ta'ala kudu aya fardunya. Ieu fardu soalna tuh. Fardu lillahi ta'ala kan fardu kifayah. Lamun mayitna lalaki, lamun mayitna awewe usolli sunnatan hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Eta niatna teh nu kahiji pan niatna kudu aya fardu, kudu aya ta'yin jeung kudu aya niat salat. Tuluy Allahu akbar cenah. Geus Allahu akbar maca Al-Fatihah. Tuluy Allahu akbar geus beres Allahu akbar anu kadua maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Tuluy Allahu akbar takbir anu katilu maca doa kasih mayit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Summa tuluy Allahu akbar anu kaopat salam. Biasana ditambahan deui doana teh anu kaopat teh. Wala buda jeung teu meunang henteu piha di ieu si mayit atawa piha dina ieu salat min suruti sholati eta tetep tina pirang-pirang syaratna salat. Tetepnya syarat-syarat salat seperti anu dina salat-salat biasa kudu terpenuhi. Sabangsaning naon syarat sah salat teh salat di tempat anu suci, bawa pakaian, bawa badan, bawa tempat, tuluy menghadap kiblat gitu. Syarat sah salat teh. Wa tarkul mubdilati jeung ngajauhan tina pirang-pirang perkara nu matak ngabatalkeun kana salat gitu. Wa qulu dabni jeung ari pangsetik-setikna mungkus mayit hupratun eta hiji lubang taktumun anu nyumputkeun ieu liang roihatahu kana ambeuna ieu si mayit wa tahrusu jeung anu ngajaga ieu lubang hu ka ieu si mayit minas sibai tina satogalak. Pangsetik-setik na ngubur mayit mah hiji liang anu bisa nyumputkeun eta liang kana ambeuna si mayit lamun si mayit geus busuk. Jeung bisa ngajaga eta liang tina satogalak, artina henteu digali ku sato. Henteu dimakan dagingna. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayu amma ko yen tah ngajeroan ieu si jalma qadra qomatin kana saukuran satangtung. Satangtung jelema sunatna mah wa bastotin jeung sabeber leungeun. Wa yuwassa'a jadi satangtung jelema jeung sajeungkal. Satangtung jelema jeung sajeungkal sunatna. Wa yuwassa'a jeung disunatkeun. Wa jeung disunatkeun naon yuwassa'a yen tah ngalegan itu si jalma. Wa yajibu jeung wajib
naon taujihuhu nyang hareupeunana ieu si mayit ilal kiblati ka kiblat. Paslun wallahu a'lam bissawab.